Deruda. Manung mangga si aya deui wae nu ari teh cenah nu viral teh mah nya cenah aya risol nu batu kate gede terus sieuseuna loba si kieu. Orang di datangan teh alah si aing mah meni teu kuat kieu ngantrina skam gam ni lila aing mah ngantri di dieu teh. Ieu miti risol mah yang pedas risol mozzarella pikeun ka risol jando oge aya dipikeun ka risol seblak oge aya budak di dieu teh. Hargana teh mah ya 7.000-an aja cenah cek siauna mah cenah nu best seller teh cenah nu risol ieu cenah naon ngaranna teh daging black pepper cenah tanya. Atuh ayeuna mah nu prasmanan teh lain seblak hungkul ayeuna mah risol oge prasmanan di Bandung mah. Orang diangkat teh alah si aing mah seungit kieu si risolna teh. Iqbal 50 juta kali barudak ge sieuseuna ieu mah ya naon teh beef shortbread cenah ngaranna teh Australian beef atuh cenah ieu teh. Ya lo mang mau nya asa karek mang geus mah ieu risol aing mah sieu mangna jualanna make ieusian si kaki aing mah bener-bener premium pisan. Kumaha deui anu isi atina malah satingali aing mah atina kok kagigiring jiran kitu barudak. Tong ditanyakeun si mozzarella malah si aing mah lamun dikasih mahikeun ge bawa pegat-pegat atuh aing. Ditanyakeun si sieuseum ayam pedas malah si sieuseumna bener-bener murudul kitu barudak si sieuseun bumbuna teh bener-bener karasa. Geus tong ditanyakeun